ngusap rarai kiwatan dening tangan loro den tangan loro leres pisan Aswatama gugur. Ajal! Yudhistira dina lebah nyaurkeun Aswatam tapi Aswatama gajah dina mana? Bareng sareng ngagejlikna kareta dugi ka kuda oge ngajerete. Margi numutkeun riwayat eta kareta Yudhistira mah teu napa. Ikan saksi yang Yudhistira teu meunang bohong. Yakin bohong. Dorna barang ngadangu dilereskeun Aswatama. Ieu ge ngalengak kaayaanana. Temut di bumi alam. Di dia disebatna dorna gugur teh jaya lengakan. Yes. Dina mangsa ngalengak. Aya anu kakalayangan di awang-awang nilik-nilik kesan ngancik nyawang-nyawang geus jaya. Cicing di sagara antara dunya lelemutan arta can sampurna sabab kabedol keneh ku kapanasaran kitu kaayaan hiji jalma hiji raja baheula anu kakasih ekalaya anu kanyerian kudrona doh leres ieu kageuleuhna kangewakna ekalaya anu masih keneh kakalayangan nyaeta kabedol ku kapanasaran neangan alat pikeun nepikeun ieu nafsu kalaresan ari Drestajumeuna teh ramana anu kakasih Prabu Drupada paehna teh kudurna gugurna kudurna istuning waos kakerot ningali dorna teh palai Malaspati nya ieu kageuleuh jeung kangewakna ekalaya teh awor sareng kaambekna Drestajumeuna tina kaamek nganukur samet kakerot kaancikan ku kageuleuh kangewakna ieu ekalaya jadi leuwih nyaeta nyamung kana wujud sakilat Drestajumeuna nyabut pedang hingga dorna anu nuju ngalengak kabet Deting Arjuna Bima
sirah dorna tebeda tiba di talapungan dicokot dialungkeun ditajong dileyak jeung sajabana nepi ka parantos teu mangrupa sirahna pasampur jeung getih oge leutak anu temahna Dresta Jumena oge luak liuk milarian dorna leungit margi ngahiji jeung bangke-bangkean liat kurang ajar sia ngalanggar kana pelaturan Ibrata Yuda sidik apan Kangjeng Rama teh nyanak bandera bodas yen setiap nu nyanak bandera bodas teu meurang diganggu utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang di podaran Dresta Jumena Bujana Dorna cerah enggak Dresta Jumena dek dipaehan usaha kutuang rayi Arjuna sabab nu nelasan Dorna teh nemete Dresta Jumena si Arjuna atuh meureun kalah loba nu korban pihak urang nu mawi salametkeun iya Ali kakak Bima Ali wes lesotkeun Bima eling si Dresta Jumena dek dipodang ulah jinet net bakal loba korban si Dresta Jumena teu saeutik jasana dipae ieu bae kabina-bina ting teh ulah rakarya lesotkeun ulah saliran pulang alam nirwana alam asal poe panjang negara kunjung sampurna aya nu parantos tiasa ngalaksanakeun maksudna nyaeta sukma kalaya aduh teu sadar kaula ieu. Oh kitu ade. Moal teu benu Kakang Dipati Arjuna. Tah kitu geuning ya. Kang, kitu geuning mah. Lalampahan Dorna teh meureunan kudu waktu balitungan berata Yuda mah. Iya tuh Kang tenan. Sanajan sagede kisiki sasawit bakal kasampeur boh hade bogo. Gorengna. Tah kuhal sakitu atuh hapunten dina sangrupiha kalapatan wilujeng ka para patanang ka para pamilon dalang-dalang sa-Jawa Barat sumohon Kang anu ngalaksanakeun festival padalangan sa-Jawa Barat laras ngaturkeun nuhun ti PRI Bandung ti kawit Bapak Direktur Utamana dugi ka sadayana we stafna KRRI Bandung oge anu parantos nyiarkeun di PRI Jakarta Bapak Gubernur Bapak Sesepuh Papadi Bapak Wali Kota sareng sajabina sakitu ti simkuring hapunten tina sakupiha kalapatan ageng nismonten alit kembang tinetik Silbarasari tutup lawang sibataka